Pangnyeunkeun jojodog. Aya nu goblok. Mana nu goblok ai maneh sok ke eta ai kitu kunaon kitu kumaha? Nu goblok. Lain aya nu goblok, pangnyeunkeun jojodog. Eta tuh ek tekan kawat. Oh, nu ngaliwat. Oh, nu ngaliwat mah. Oh, kan we nu ngaliwat mah meureunnan panyakit ai goblok mah tuh ai. Jeung batur jeung naon teh wawuh teh naon kan we ditanya teh nemalan mah meureunnan panyakit eta mah sing sabar we nya hareupan nu kararitu mah. Ai kitu kumaha? Ye, lain aya nu goblok ngaliwat pangnyeunkeun jojodog bari nangtung masuk aya cangkeulan. Oh, teh nemalan. Heuh, atuh da maneh mah ngaranna ge nu goblok ditanya mah maneh nemalan. Sok sawerah-weruh sagala. Ai kasebut nu goblok ditanya mah nemalan da geus puguh panyakit eta mah teh dituna. Jadi urang kudu sing sabar yang hareupanana nu kitu mah. Ai eta mah wakai jang naon? Pangnyeunkeun jojodog, ieu paragi diuk. Oh, rek dibabuk. Mantang mah karek dibabuk ku eta batur tetua teh dosa karunya. Jeung nu ngaliwat duka saha-sahana. Kan we ditanya teh nemalan mah da ngaranna ge goblok. Angguranna maneh teh da salah lain salah itu geus puguh itu mah bapak boga panyakit goblok. Nu salahna manehna nanya na babarawakan. Yo, ai nanya ka nu goblok ku peta gitu. Astagfirullah. Lain aya nu goblok, ieu teh pangnyeunkeun jojodog paragi diuk. Oh, entong make kudu dibabuk. Cek urang kudu sing sabar, sing tawakal yang hareupan nu goblok mah lain kalarek dibabuk. Komo ku kai eta, kumaha mun teu eling rek bingung mangkuna sia teh. Ya, ku peta sok rek nanya naon ka ditu teh rek nanya naon, maneh teh rek nanya naon ka ditu teh tah kitu. La ilaha ieu teh pangnyeunkeun jojodog. Tuh arek tekan itu tuh kawat. Dan nangtung wae masuk aya cangkeulan. Da salah nanya rek ka mana mah jiga rek meupeuh atuh pantes da salah maneh ngaragakeunana teh mun rek ka mana teh. Nah, ya. Ulah rek nyebut ka mana bari rek meupeuh ku eta yeuh. Lamun kitu teh rek ka mana oh mah ya kieu yeuh. Kitu rek ka mana cek urang teh. Bujung saliwang aing. Ya gawatkeun pangnyeunkeun jojodog ieu tuh arek diuk pergi diuk. Salah. Nanya ka mana kitu mah. Jadi jika arek mabuk pantes tong boro-boro nu goblok atuh anu ngadenge ge. Ai ditanya rek ka mana? Da jiga nu rek mabuk atuh ai maneh salah maneh. Kudu minta dihampura jeung tong sok make rek dibabuk kan soal ditanya teh nemalan mah keun we. Ya pusing. Ye, sing sabar. Lain aya nu goblok ngaliwat ieu tadi teh titah pangnyeunkeun jojodog tah ieu jojodog. Da salah kitu mananya kitu. Rek ka mana mah da salah jiga rek meupeuh. Yeuh, geus we lah. Rudet ajung saliwang aing abang saliwang titah nyeunkeun jojodog teh. Rudet teuing. Kitu piceun dari atuh da sok bayangkeun. Ayeuna nu goblok ditanya rek ka mana? Heuh da jiga rek dipeupuh tong boro-boro nu goblok atuh nu maras oge sieunun. Aya ditanya jiga rek dipeupuh mah. Salahna ieu mah. Si Amu lah teu bisa bahasa ieu mah rek nanya ka mana nya atuh jiga rek eta. Salah manehanana nyaho goblok itu isyarat ieu mah kana babarawakan jiga nu nyanyi kaedanan.